sombong. Mangga, love you too. Oh, mengaturun sayang. Panas ya, euy. Malam minggu, bobo hati. Aing ngaku penting boga koboko. Kadiri ka mana? Tidak kalun-alun atuh boga duit. Matakan oge atuh neangan gawe nih. Heung atuh da neangan gawe ka mana da ena mah neangan gawe mu kudu duit. Masipun boga ijazah SMA ge anger we teu ngaruh we teu boga duit mu kudu ngalamar ke pabrik atau naon-naon da anger cita-cita mah hayang jadi polwan. Polwan mah awewe atuh. Oh, nya bener abi hilap, bener. Iya atuh tentara abi teh cita-cita teh. Ta eta. Oh, dan teu katae kan ompong kieu praku jadi tentara. Atuh nih nu sederhana heula we nih da tentara mah moal kataikan atuh. Sederhana asal mah gawe teu pengangguran jadi mah bisa awet teh mah bisa dibawa ameng ka ditu ka alun-alun. Bener di jajannya, jajan aromanis. Oh, jiga batur. Jiga batur terus jajan dieu miso, minuman gitunya. Anjing, itu si sombong. Aduh, tuh mikir pisan si sombong kita goreng patut. Pokok kan geus semua ge diterima. Anjir, imah kudu beja-beja kamu baturan orang kaki lain. Ngapain masih sombong sableng? Heeh, engke lah dengan gaweana lah posisinya enak mah tuh sabar lah. Cing namu tape, Entong ahli. namu tape sekedap. Entong mie. Eta bulu atuh ka dieu lah. Atuh tong kadinya Ya, atuh kan WA mie. Oh, jadi selama ieu teh babaturan dina WA teh loba. Ieu teh bisa dipercaya pisan ka boga bogo teh. Pengarusin kana sirahna oge. Namun ari Aan nih, atuh da ieu mah pirage babaturan, pirage cetan. Babaturan we biasa. Lain babaturan kitu da posisina angel kapangyu ka bogo mah jadi pak ieu atuh naon ngaranna teh. Cemburu atuh. Ya diangerkeun wae, baheula kitu we jeung kitu. Pirage babaturan anu dipermasalahkeun. Nya anger we babaturan oge dari boga rasa boga rasa kebogoh si jelema eta teh lalaki teh yakin bari eta sabaraha orang we ana oge. Bae atuh da aul nama dah henteu apana. Anger ini jero hatena boga perasaan yang paling dalam. Geus ayeuna mah urang wih we hayu wih lah. Heeh, ayo. Kudu ngabetekeun wae ngawean loba. Aul. Aa. Aul tos di mana? Ieu aul tos ameng. Oh, sareng ngoblengnya. Heeh. Oh, pantesan di WA tuh nggak bales. Oh, atuh muhun di kantor deula. I love you. Mangga, love you too. Duh, si Aiwe ini asa beki kasep. Nih nya soleh, nya masantren. Idaman aul pisan. Nih sugan we aya di WA, ku aul merik dibales. Si Aul sudah nih ngebalas. Duh iya nu WA, selamat sore. Cina, bales sore juga. Anjir. Ngebalas geningan sugan teh mah balas. Geus bager deui mah. Duh, hanya ku bogohan aya mah. Jak ulin sugan we daekeun. Si Aul ka mana di WA-an teh ngabales wae ini. Cobaeun kotak tapi checklist 2 ya.
Apaan ngechat euy? Pemberitahuan nih. Kuota anak saat ini lagi dibatasi. Kekhawatiran kieu maneh breng aduh aing mah karunya ninggalin oge tuh. Jika manuk beoki aduh temaran cicit di kebun awi, kemana nu tepel Apa kurang teh keur stres, keur mikiran cinta aja. cinta-cinta taimuning ye bleng mate enggeus teh atuh introspeksi diri bleng mate goreng deui da cinta maneh mah bari geus diambil sama si Iweng yang ganteng yang soleh yang si santrinya eta mah duana beda jauh jeung maneh ge aduh anjing beda pisan dina segala rupana jeung maneh mah bleng Mah mungkin jang cinta aing diduakeun mah ku si Aul mah. teu percayaeun maneh mah bleng introspeksi diri atuh bleng si Aul mah geulis dibandingkan jeung maneh goreng patut teh cocok menyang si Iweng nu ganteng cocok jadina si Aul teh nempel jalan-jalan ka mall bayangkeun yang obleng ulin teh ka sawah ka kebun awi temara rantes anjing Aing mah teu percaya anjing si Aul ngaduakeun cinta ya obleng. Allah ya Rabbi percaya keneh wae maneh Naon aing maneh jo datang-datang juga stres kieu. Si obleng palingan mukna diganti da cinta nage rumit geuningan kuat pias gitu simaan. heeh mah lah emang rumit cinta si ieu mah kumaha we beungeut atuh tempo rujit kieu nu pabalatak Bos gandeng, sia teh ieu teh emang bener si Iweng teh selingkuh jeung si Aul. Cek si ieu bener kitu, cek si ieu emang bener kitu. Emang ieu teh bener, maneh teu ngabobohong obleng, blok atuh ngaroromong ngoblok atuh bejaan obleng sia. Sia mah teu percayaan. oh sombong maneh mah teu pertara percayaan urang dari sebagian si Aul teh selingkuh nah percaya keneh wae Sok bejaan obleng. Di mana ya si Iweng di mana? Di mana-mana hatiku senang. mal maneh teh ulah deureun we karunya geus aya urang untuk Ayo. Ayo teh anjing teman santri-santri kitu tapi nikunan kabogohan. Dia deui wae atuh aing keur rasup ieu teh. Bisa beng lah ulah neneng si Iweng beng lah. Iya, neneng si Iweng dawuh si Iweng mah kieu mah aya. oh bleng eueuh si Iweng mah wah yakin mah tuh keur di mana keur di Kobong keur ieu ngawirid Geus we bleng lah ikhlaskeun si Aul mah bleng lah. Aing ngiketan dasar wabogoh ka si Aul teh. Maneh boga perasaan ka si Aul, jang gulung ieu jang. maneh baik lah Apet anjing beres kanjut goblok ya lo. Eta nyeri. dede baik